Assalamualaikum dulur baraya. Tepang deh ya sarang Ariel vlogger go viral deh ya. Ya bade upload deh ya lah video perjalanan ya sim kuring ya. Kalau rasanya sim kuring teh di jalan BKR ya teh tos bayar cicilan mobil nomor tua biasa lah. Ya sim kuring ya bade uih ya lah ka Cirangrang tawa ka mana teh ka Cibolerang gitu. Sareng pun bojo iya cenah hoyong jalan-jalan cenah tapi musim hujan kieu ya. Ampun tan we teh kamerana di kambunan teh rada kurang naon eta. Rada kurang teu caang gitu tah belah dieuna. Tong hilap lah subscribe-na nya. Ngarah jadi YouTuber asli gitu. Sok we tonton lah video nanya sampai ka beres gitu. Dijamin lucu gara sok lah. Yuk disimak we nya video na yuk Der ya diharap ya balik arah ya balik arah ya. Sok ya meripis ya. Sorry ya dar aduh macet makalila yang setopan dia mah macet panjang tuh yang tiris dia tuh ya mobil sarua ge baroda sih ya gigir dan eta nu hareup eta naon eta nu beureum aduh yang terkuat ku tirisna ieu teh hujan tuh ngareueuh deh karunya budak teh lah buru tuh tah diharap setopan hiji deui ya sugan hejo buru hejo ya Muhammad Ramdan ya sip lah.
sok neng sok. Aduh yang macet deh itu sini ngarewaskeun deh. Wah jabal lila deh setapan naon teh pode Tegalega itu. Wah lila ya mah. Wah dipercepat atunya. Like and subscribe. Eta angkot pan dilarang berhenti eta. Aduh nah di dalarinya awak itu baheula robah-robah. Palingan macet atuh eta tukang beca eta nah eta ngahalangan teu bisa asup atau da beca meureun tuh teu asup nih ieu mah anggar dengan macet eta panya aing ku beca hungkul gitu. Percepat deh banjir naon biasa di Bandung gitu saya ya muara ya tukang naon itu pusat ngajualan iya ya lauk kurium segala we dia mah segala we lauk kias lauk naon we anu eueuh teh sigana mah ieu nu eueuh mah di dieu mah pepetasan sigana mah eueuh Like and subscribe. ya truk belok naon mundur aduh macet ya banjir ya dan banjir naon ya teh celencang gitu
biasa ya di nanti di Bandung mah gitu nya Cilencang deh ya macet deh ya dah mau jalan ke ditu mau ke hareup ka dieu we belok ke kiri gitu kalau lebih panjang percepat Audio Jungle. Audio Jungle. saya belok ya aduh awas liang eta aduh astagfirullahaladzim tah ya ka lebih panjang ya saya tahu ciri nama pagar eta tah lain pagar naon eta tah ya ka lebih panjang sugan rada kosong ka dia mah iya deh lah dipercepatnya ngarah daerah ya ada video ya ya info ya tah jadi ya sok aya polisi wae tah nya umat tah nya. Iya dia terminal lebih panjang ya tak antri gitu tak bos ala rasuk saya tak lebih panjang tuh aduh jangan macet di jam udah lila petang macetnya guys segedang tunggu percepat udah tereh diharap ya belok kanan ya deka bebas ya Jepang tuh ke harap tuh cari risio gitu ya loh dia kamera deh keembunan deh dah saya tepuguh tuh sinar rada merayap ya rada digancangkeun deui gara ya diharap ya belok kiri ya daerah ada daerah Sayati gitu saya ke Cibularang ya ke kiri ya daerah percepat ya
Segala aya nu meuntas itu. Awas neng tah setum tah tukang tah. Kalem beh mantasna beh luak lieur. Luak liuk beh mantasna beh. Comment, like, and subscribe. Alhamdulillah dengan tah dugi dengan tah. Alhamdulillah selamat atur nuhun terus nonton video iya dugi ka Rengse ya da tos dugi dengan dia ti ka Cirangrang ka Cibolerang gitu. Eta da sanes tempat simkuring di dia teh ieu teh ieu we pun bojo cenah hoyong ameng cenah ka rancangan tos lami teu pendak cenah. Jelas di pabrik cenah. Nya sakitu we nya atur nuhun tos nonton video ieu atunya tadi angkat dugi ka ayana Rengse ya. Tong hilap we gitu nya subscribe-na gitu nya. Biar mendapat update video dari Ariel Vlogger Go Viral gitu nya. Atur nuhun ya belok ya kada ya. Nya atur nuhun nya tos ditonton nya. Assalamualaikum dulur sadayana mangga ciao.